minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anusa bundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di harapan Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagodaku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh-atuh kuarima alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin kadituna anggur jin kadituna ayo segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seugeut ku urang aju dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah hop urang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo heuh jangan naon tuh boga anak incupan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa tah mah tuh loba kan cak jin teh oh loba jadi sukuna engri kan itu oh ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana mah teu kudu dibejakeun ieu mah lamun diciluan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihir jurig teh ieu yang ke diadili ge bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurig nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia ibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun
annaru maswakum tuh neraka kitu tempatna geus duges ngararaku jin jeung manusa-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Jelema-jelema mukmin nu kamari nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, ngalaksanakeun syariat-syariatna, hukum-hukumna, balik ka Gusti Allah teh mawa qalbin salim. Ieu bakal dibere darussalam. Al-Qur'an ngajelaskeun jelema nu patuh ka Gusti Allah bakal dibere darussalam, yakni surga Allah. Urang inu mantak darariuk di dieu ku Gusti Allah wa huwa waliyum, Allah panu ngurusanana. Teu semata-mata urang didatangkeun ka dieu lamun lain deuk di ka sorga. Ieu teh keur di jero majelis teh keur jadi ahli sorga. Asar kaluar bae wallahu a'lam. Aduh Gusti Allah doa agung. Janji ta Allah teh bakal dibere ku Gusti Allah darussalam. Wa huwa waliyum nang Allah ngurus teh. Urang datang ka dieu teh lain nang urang, nang urusan Allah. Masyaallah lo bajelema nu garaga sararugi tapi diurusna ku Allah poe Minggu ka puncak, ka Karangbolo, ka Bali, ka Singkofu, ke Amerika hiburan, tapi orang mah lain teu boga duit sebenarnya mah urang teh ngan rada kurang we. Masya Allah. Aduh badak lamun ku urang ditaliti jang diri urang bae lah awak sia jaai keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji barang kuari buyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bahkan imah geus direnovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teh tah eta maningan susah tah maningan sugih. Bunga jawaban siapa sih susah pan. Demantak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ke Allah sugih leuwih mantep ka Gusti Allah be eta manggeus moal aya duana tam eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb tinggal introspeksi bae diri aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya mah hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai ji itu masalah cek kula teh jaing mah teu untung teu rugi ka pangijeng sia ngan teu dikitukeun cakate we ya jaing mah teu untung teu rugi jeung sia jaing mah resep ka pangijeng Allah jeung sia onam tapi nyana ngomong aduh cenah kiai geus kebal teu ka pangijeng kiai emang aya naon gitu teu ngaji-ngaji di kula cenah ieu salat ge meureun carang kitulah cenah kieu hampura cenah ieu hampura karagda ka pangide emang aya jadi naon ge kuari aduh kuari di pemerintahan cenah kula nah gitulah cakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah kan aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tatadeuna dihayalkeun atuh budu beuki getol jatana nang hayang dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakal geus ibadah tentrem. Pujaran can ngajar. Mantak Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat
atawa salat teu khusyuk. Allahu akbar leng hate kakaler kakenca cak Allah teh aing kurang naon urusan ka sia yang imah dibere mobil dibere tadi dahar enggeus keur penting sosonoan jeung pamajikan sia enggeus ngilum enggeus isya kuari beteng seubeuh tina dahar tina ngidum pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia kasiang mah ngadep ka aing salat ngalantur bego sia lain seuri buku iya nu aya di dieu dan seuri bloon orang unik gitu-gitu ban Allah jahe oke ya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang khusyuk wajar geus ku aing dihampura ai sia babatok sia tah geus make babatok tak kuari mah tah tereh katang korak tah Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi ahli-ahli toriko seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang kurang naon deui sia sehat dibere mobil boga motor boga imah geus weweg sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan pamajikan sia ya kuarina sia geus dahar geus nginum aja sia salat zuhur ka aing masih puntang pantok kene eta hate teh ka dieu itu deuk iraha atuh sia ngahareupna ka aing urang ngomong dikitu-kitu duh Gusti kuat tuh lain kumaha ku sia atuh kudu diusahakeun saya pan ngaji poe minggu neangan tepat anu nginaheun bae pan sampai bisa ngopi ngerokok kan teu aya na bae ngaji mah datang ke jam 10 puasa aing 3 rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys aing mah 3 gelas gitu kere beres janji Allah wa'du ngaranna tadi lahum darus salam surga ku hari narakana wa yauma nasuhum jami'a yauma zarab berarti erobna nasab geus lamun carita erob kudu aya amil natuh jateu puguh teu karuh manasab eueuh amilna momol beres geus kudu aya amilna sadengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawa nasuruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang la moal wazkur ku urang ngayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae ah moal nakulu cek urang teh mah deuk makana mazukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng ngamaknaana laulal i'rab lam yu'lamil murad mantak di dia Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur di kieu-kieu gitu kaharti bae tuh bogan saha teu marah rondo salah saha ditanya ke di akhirat bisa baca Quran henteu Quran tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang ka teu bisa maca Quran lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu ku malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya maca Quran teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakalna teu bakal dikitu-kitu pan deui ku aing sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil dia seorang. Saya bisa baca Quran? Bisa. Coba baca? Baca Quran. Diamalkan tuh? Untuk. Saya gawe naon bae tuh.
Urang mah di dieu neuleuh pan nu di luar naon sih eta teu yao pada ada nu di tanggal Ambon mah naon sih eta ya sabodonya anak hubungannya anak ada gedan tukang uduk bae ngaji wa yauma nasuruhum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah jami'an kabeh jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun teh ai nu kataklif teh hiji golongan manusia dua golongan jin kata taklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin mentak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin aya eta di dinya tan mentak sing hade di dinya mah si hade masih kene loba eta jin di dinya bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ye jin melulu ye nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh ieu mah sepi ti Cikupa loba bojong pang loba nam woi jin bojong daratang ka dieu eta masjid jin jadi kabeh yang dikumpulkan baik manusia maupun jin sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin jin aya nu kafir aya nu mukmin ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae kitu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi maksiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkan di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup rat kabeh ngagaruling ngulimpang kabeh gunung-gunung anu laluhur gedong-gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurunganana mah ieu aya bae kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah beak awakna beak tulangna cungcurunganana mah tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu hiji di Irak di Iran wah pokoknya di 5 benua Asia Afrika Amerika Australia kabeh Eropa kabeh hararudang wah geus eueuh laut rata kabeh geus eueuh tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadeupa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna mun kuari diperkirakeun hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantak Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat cileuk Kangjeng Nabi teh aina ummati ieu lah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing itu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati mapan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake ka inget teh umat
pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia hete urang coba ge hudang-hudang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh urang SPPT can kumpul sial jasa ye hudang hees eta lamun aya jelema nu keur boga warung hudang warung aing nu muka eueuh nya di dieu nya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu hudang 5 poe kamari ye poe ieu sabaraha nya ye showroom aing ye motor nu bakal kaluar mobil nu bakal eta hudang teh naon aya di benak hate sok gerak aja di hukum age aya jelema keur bogoh ka jahe begitu hudang euy bibir nu aya jeung hunung gitu hunungna masyaallah pantes euy majikan ngalamun lain ngalamun mikiran eta pikiran naon rahasia aya jero hate sok daol geura di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah pemerintah ketua rombongan da ieulah teh karaya kabeh nu mantak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingetna ka Allah insyaallah jam sabaraha ye oh jam 2 oh salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mata eta teh ya barometer urang aing begitu hudang hees nu dipake kainget naon aya nu hudang hees gurutak kopi heula pohara tah tah hudang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah hudang heesna ingat ke dunia apa ingat ke akhirat apa ingat ke Allah etalah dicoba geus baal kaburu maca doa-doa acan mah nu karena itu mah hudang usah banget alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha bang di deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana kacai langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan deres kene ye wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu muasim wabah dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh pernah ieu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupan apa nu ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak kitu nya dan milu di luhur pundaknya nah ye beberu ngadekeun bari geus ribet eta jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah aja lamun jelema ditumpakanana bamak ye tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ye bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang deuk merenung dina thariqah mah aya zikir peureum teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia
jadi berarti ka Allah baik ditapakur ge peureum mengalihkan sebab anu ngahayal ge peureum ka anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabara bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan peureum ya ge peureum we kieu hayal mantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambarang atuh nuduhkeun mah tapakur teh pajar ngahayal lain aya tapakur naon tingkat mana hampir sarua aja ngahayal bos gitu lain nu ditapakuran teh naon napakuran khalqu napakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif teh tempat nangtu rantung kabeh jelema Allah anu teh digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehna lang teu asa digiring ayana dararia aing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok aing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah nah kagiring bae kabeh ois pokokna mah nu gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat matak urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung kop hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun ke ka Gunung Qaf. Surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul ke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya mah pengertian atuh geus betah didinya bae atuh sia pamau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal musyarikina magharibina ila qafin ila min qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya. Nah, satu ketika kapanggilna jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya. Kitu ditanya, oh, ieu mah lain negara anu aya di peta
cek waliullah di pertama hanya Asia, Amerika, Afrika, Australia, benua gitu Eropa. Tah ieu mah di luar anu 5 eta. Mana ieu dibejakeun? Ieu adalah Qaf. Tempat naon? Tempat para malaikat, tempat para jin anu bararesih, tempat para wali nu bararesih. Kok kula bisa ka dieu? Maha kawasa Gusti Allah. Langsung nyana asup Islam tidinya. Balik brai deui, nyebrang deui brai aya. Hasil riset penelitian nyana akhirna asup Islam. Teu saeutik urang Amerika, teu saeutik urang-orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam. Jadi hidayah teh macam-macam aya nu di imah bae nu kudu leumpang. Eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae. Jami'an. Urang terus. Insyaallah. Datanglah urang ka mahsyar, datanglah urang ka mauqif. Baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman. Aman geus mah. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngagejeburkeun doa. Bendera masing-masing aya di dieu. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Wah! Bacaanana la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca hari lebaai tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamatis sairin. Hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang. Ya Allah. Wah, aya deui bendera Firaun. Sing hade besi masuk kadinya. Bendera Abu Jahal. Abu Jahal ge embung dipasang. Weh, eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal. Geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae. Ulah cak Abu Jahal. Sebab di Cikupa aya anak buah ente kan. Supaya nyahoeun. Sing hade ulah salah bendera. Wah, mana cenah bendera Golkar? Neraka sia kajenna kumaha ge. Neangan Golkar di itu blon tak budak ustad deui tolol batur tipu doli masalah nah. Aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar ge geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu. Ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman. Anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nyana geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari mah aya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hidung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser bae Sukabumi datang naon yang ukur si muda aya kararepet naon wah aya kararepet ba Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diondang ya ka dieu ieu aya permasalahan naon yang dagang aju mana lapor ka dieu dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta takos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu kabeh sing ada ya ieu bergaul karena jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang
saya sia sembarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais izin bagi kabugis ora izin masyaallah karim model lihat yelah hancak tang eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajian kukuman lapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keun teu bebeja ka aing di wilayah aing hampura ayo gerak-gerak dituguan ku aing ulah salah handapna rotian sia jasa teh setan ayo pada teh sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi abdi itu laut abdi datang ka dieu kunaon dikebat-kebat enak iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteungna mun loba mah bisa pakai ngabangun iya atau paku aduh setan juri goblok ieu kunaon kararieu ieu dah geus etalah nu kos kararitu di mana teh tempat-tempat tu kararitu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena tuh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah eta kepalana ge rombonganana aju ngabar lagi be pan anakna percaya pan kudu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ya ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berak dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbay tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep
dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB na seberang aya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah geus karuhan, Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya, Tasikmalayana aya, Pakidulan ka ditu urang sok zarah. Eta aya Cirebon, sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon, di dieu nu toriko, di dieu nu solihin, di dieu anu hikmat, di dieu anu kadugalan. Salah datang ke Cirebon, datang ke dia zikir be ilallah 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 takebal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir, tinggal zikir. Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan geus eueuh, tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Banten etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula geus yaon dia nyaon teu ngai aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang saraing gak dia paling dipandian tuh ulah lagi gede jasa ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aja calutak sia ka guru aduh wahara jasa bunggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku keneh leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di itu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kang ngegeder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngew cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang teu bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin nu kasara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu ambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nyana nu lurus dua kali ka ditu ngacok gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika orang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah
ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai perkumpulan jin, setan, curi. Cari cing setan. Qad istakthartum minal insi bi gua. Maneh geus pohara pisan waktu di dunia. Bergaul jeung manusia, nyasarkeun manusia. Loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh. Wahai jin, wahai setan, jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan, berubah suarana, berubah akhlakna, berubah tingkahna, berubah syariatna, sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, nuturkeun syariat. Nah, sia kuari bakal diadili. Tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh, pernah ka Cirebon teh, pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna, Sukabumi na terus ka Pangandaranana unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu. Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan. Etalah pecinta para setan, para jin, ngomongnya nanti dihareupeun malaikat. Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'a ba'duna bi ba'din, kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami, sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin, kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami, ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insu bitazinil jinni lahum asyahawat. Aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit. Hei sia fasilitas aya di sia mobil, sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit, sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cak setan. Atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel, sia teh kapan dagang limbah babari, dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya, hayang nu hidung leteng aya. Ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana, sia hayang Amerika aya, sia hayang Inggris aya, sia hayang Belanda aya, sia hayang Jepang aya, sia hayang India aya, sia hayang urang mana, hayang Malaysia aya, hayang Thailand aya, komo urang Brebes mah ambal aya, Subang Karawang tah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya. Yo bener pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dieu. Ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang, Karawang, Cianjur. Tuh, nu numpakanana Bojong, Cikupa. Terus mana di Ketos, Putat, Pasar Kemis. Nu eueuh Cilongok doang. Kareng mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah, iya diadili engke istamta'a ba'duna bi ba'd, kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimangpaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan, cak setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae, kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta'a ba'duna bi ba'd.
tuh sing hade aya di melalui syahwat tadi ke pelimbah ke pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pemerintah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satu kangen eta ge loba keneh komo meureunana di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu ku urang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunana nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeunana kos kitulah setan deres ke pemerintah matang mah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantak kunaon neangan dunia masalah engke ge ai geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teu nguntungkeun numpakan kiai ayo si sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ge ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok aju cicing bae kos kieu sia jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuh wauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu dari DPR nu ke negara kajen tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadi imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bukan bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang prak teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge lelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah masyaallah karim iya horeng Al-Qur'an qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh-atuh ku ari mah alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aju dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepet beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin aya tah kurang anggur jin
ulah sakitu 5 kilo jangan tuh boga anak icupan halo Gusti Allah cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon culek lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh teu mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cak jin teh loba jadi sukuna engri kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu saja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciluan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ke bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurig nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae lamun ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia tibibiti dukun-dukun jeung nu nuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang jin teh ketikeun suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ieu ketiga deh datang ngabentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk maung enak tuh bosok serang oh jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh hayat el kostar itu udah naorak nah, secara lahiriah ke bakal elu dikitukeun dong guling jelema anu kan kawakor di kunapas dong ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat ngana tuh moal dimurah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah ka karak kiwari basa bodoh deuk di kumaha-kumaha ge
tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret na atuh ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kage karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di ditu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi oh dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ke begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha oh tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawat jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswaakum nerakalah tempatna mun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya saha pangeran Allah ai nabi kangjeng Nabi Muhammad sia sok salat apa ti lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya tah iya illa ma Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat ke bakal illa masyaallah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya denu dikaluarkeun teh ieu mandek dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh
ieu mah jelema anu di dunia na iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehna li surbil hamim lantaran dahaga dek dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi dikanarakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jagna hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh wah geus ulah jaritakeun kopi susu aya ge cap bendera ya weuh tuh aya ge susu Sarwiti deuleu Gusti atuh ngale tuh dina susuna Sarwiti nu mana eta nu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah heuh yang sia eta kenyota dahaga lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun cek nya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakarak urang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku panas paeh pandi ditu mah paeh ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun kadinya melalui tukang toroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horenganna leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluk ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluk tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkeun di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah asup ka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanur henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hukum wajib haram sunah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajen teuing urang mah terus bae supaya mantep iman ka Kangjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin ieu mah nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum
nungridit tidak terkecuali siap dikejeburkan ke neraka jahanam. Alhamdulillah ya Rabbil. Ente ngajar awab sia. Berarti sia ye nungridit ye. Kurang kumaha Al-Qur'an. Masyaallah karim. Ih sararieu. Mabok annaru maswakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinang ke. Bareng ke urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin, atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing. Atuh sia teh kunaon daek bae. Lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing. Kitu aing greget teh geus atuh aing geus sarua panas geus ulah ngomong. Geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah. Lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi. Aduh ieu sia kafir apa henteu? Henteu mah sia bakal aya harapan cak setan teh cak jin. Jin sarua aing ge. Sarua bareng ke surganya. Geus inden sia geus inden. Inden. Saking keur panasna inden. Jin ge seuri di jero neraka. Sia teh kudu nuturkeun ka aing atuh. Aya teh dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae. Setan sia kunaon aing Qur'an di aing hadis aing di aing aju Qur'an. Kiai teh ilmu di kudu daek atuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut artina gelut di dieu yes bari sabaraha lila kiai di dieu teh menurut malaikat di ditu atau 100 tahun. Oh, kebal kene teh oke ya. Guys. Neangan tempat nu istiqomah geus lah teman. Aduh, isti. Sieun jasa tah yalah inna rabbaka hakimun. Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimaradihi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana tak bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing selang jasa aja kira selang jasa jana lamun ka mana kudu lapor wae ka aing sieun jasa ka aing bloon henteu tak urang lamun dideuleu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tah tadina nyana uradwiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing cenah ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh eta anak buah aing mah kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh cak baturna pan aing can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan ku sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago
jin sarua pakai uang jago segala. Aduh. Ayat aja keur ngawirid bae. Mulai hadir. Ditepak-ketek. Saya tak ulah sieun. Rada kebencong-bencongan jin dah. Sial lu datang dah. Wirida kurang hebat beureun ieu. Menyana kurang mantep. Nu datang bencong tolol. Ulah sieun. Tetep sia kuari mah geus lulus. Ya, di mana-mana ganggudakeun kemat. Saha di dieu ngaranna? Aing Nirjan. Nirjan mah Haji Nirjan. Nirjan tuh mah ieu Nirjan. Nirjan. Kok suara da jadi kieu? Aing kungsi edan. Aing mah aya nu wawujin edan. Tenang. Ke, memeh kula aya anak kula heula. Saha ngaranna? Cunghin. Cungin mah dan itu Cina, emang keturunan Cina. Mentak loba tuh ngemat. Di Cina ya datang. Bahasa jin eta kos gitu. Siapa dengar dia ente. Sararia jasa jin. Ieu nu kari. Wa kadzalika sakumaha. Jin jeung manusia anu bara siap yeun kasenangannyana. Papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan. Kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun. Percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wa jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah teh ningali masyarakatna loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nagehnya beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya mimiti narik modal heula kadua kaditu nah hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'ana sakedar ngayahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'ana wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadayekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah nu 5 kali dijual ku aing aduh pusing nya engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusanana ge tinggal takol bae ku urang bosna titah mayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan nya jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai ku ari merenungnya na aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing ieu nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol si Nirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman
internet. Masa baru segitu aja nanti selesai menjawab tobat. No problem. Jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah. Ayo bae heula kuari mah ngompang-ngompang heulana engke geus teu ngajawab mah hese. Itu cenah loba anu di kandangan. Lah so di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi. Bagi doang ke jeung hakim. KPK disogok geus, main sogok-sogokan, no problem. Sial tah tahan goblok biasa. Masyaallah ya terus ya. Merenung hanya 10 menit. Tapi setan numpakan terus nyadaku setan keluar deui jeung babaturanana. Hei berak geus selesai itu di ditu. Encan geus selesai geus. Asal aya SPPT mah teh kudu aya AJBJB. Geus ngaran saha jieun ku sia atuh SPPT na geus bae ditanda tangan. Engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese-hese. Kuar mah jieunan bae heulana numpang meungpeung. Hayu bae heulana. Engke kumaha eta lamun ka ditu. Dah tuh bupati teh geus aya di leungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% ka aing. Nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu. Yang penting aman bae, ayo bae geus heulana. Oh ya. Ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana ceurik di jero kamar merenung deui bae. Setengah jam nyana merenung. Sah pamajikanna ge. Kak, kunaon sih merenung? Teu kunaon. Apa rusing be saeutik. Keluar deh, berak, beres kan atuh. Ih, kok pagawean sakitu ge hararese, mumpung yang jadi lurah, hararese amat sih. Lurah geus boga sabaraha pamajikan. Ulah ngomong-ngomong, nu geus adi kawin bae yang 7. Emang meunang cak Al-Qur'an, ulah ngomong make Al-Qur'an. Da duit teh gerang maling. Maling mah tuh kudu make kos kitu. Tah ngaranna doang, teh mah ditikah ge. Anu di luar eta ge loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mangke. Dia jeung malaikat, aing mesti wau jeung malaikat. Setan bisa aja setan numpakan moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana ge geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto-Soehartona bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Qur'an sugan teh eueuh di Qur'anna. Horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar engke abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe. Kadzalika bacakeun ieu Kipunoli di ditu di pendopo ieu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula. Nyana bae geus disesep wae sia nuweli padahal loba lain nyana ge ki tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bedakeun ieu nuweli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah. Dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasabi tijaratihi as-sarik yazimun nasabi sarikatihi as-sultanu yazimun nasabi sultanihi. Pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun kauntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeuleukeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun ku gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya
aya perpajakan dijieun kunyana pajakna sebabnya wauheun izin menteri perpajakan anak lokot ilegalna kunyana ditendenan didinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual kunyana 10.000 15.000 deuk kumaha coba emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nya hobay atuh aing pan di jero eta atuh kieu ge kana neraka ulah loba omong kumaha iya at-tajir komo soal jual beli tanah dan lain sebagainya komo sama jual beli soal showroom komo sama jual beli soal ya Allah ya Rabbi iya goreng ayat di dina ayat eta diterangkan ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas pitijarati pedagang hazolim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas bisarikoti tambah jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanana teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bahwa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan nih kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh wah teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bisultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kok gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang Masya Allah, deku mah nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran nu sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon nu sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananana naon atuh eta bae teangan ilmu kesultananana perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikan sabaraha gecerit rakyat mah buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pan ngurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat daratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami malah laparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha tuh aing jeritan buruh geus teu didengeg jeritan fakir miskin jeritan dan lain-lain sebagainya ieu horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yadzlimun nas fi sultani lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar atuh bere bae tah secuil mah atuh teh kadinya deuk kumaha tuh hantem-hanteman amat lamun dicaritakeun mah kula ka Pengalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunan batik jang keluarga Soeharto kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta tama teu kudu aya ASEAN beureunya urang mah pan ku ari hareudeung yang batik tinggal batik nya mah nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok lah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya gaya jasa beureunya geus kali itu dan teu kudu dicaritakeun 100 juta 200 juta 300 juta 1,5 miliar mentak eta atut teh sabeuleugeujeur awak pakaianna 1,5 miliar encan jam encan cincin encan kalung
jadi lamun jeung kalung jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangennyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah eta keur carita di ditu gua di Tangerang mal bejakeun ku aing emang kurang gitu aing kabere pan bener pun ayat Gusti Allah ku kabeneran jasa fakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu menta diurusan. Ieunlah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, nyeun angsongkeun ka eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ka masyarakat wala amrahum khiyarahum Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan rakyat musyawarah ieu negara urang beberes yuk urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical kan aya deui anu geus jemroh santai siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto eta mah aya deui eta Minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mamau gitar teh hanya gitar tua eta rek jadi presiden hayu tah loba pikiran ku urang kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Change Jokowi wakilna Change temen paeh pannyana nu naek presidennya kitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi ku geus dimimitian ku Jokowi lamun engke kajadian kaditunda bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus nah ketika Allah ridhoan ka kaum deuk nyeun karidhoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos kararitu bae eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi tapi kan barometer kumaha zakatna kumaha puasana eta kan jeung urusan dirina bae ge geus bener apa henteu ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu walaupun cek sebagian itu urusan sendiri urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan tinggal pemimpin tinggal kumaha ieu kahareupna artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang rakyat Indonesia ketika nu muncul nu kararitu bae berarti Allah can ridhoeun bendueun Allah ka masyarakat ketika Allah bendueun tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon tinggal kitu bae iyalah wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih ieun kesenangan nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha kami
nyin kekuatan, kami nyin sosobatan, kami nyin wilayah, kami nyin pamimpin. Nuwalli ba'da zalimin, sebagian zalim, karena sebagian deui nyin persekutuan, nyin persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim. Partena partai zalim didukung ku nu zalim. Organisasina organisasi zalim didukung ku nu zalim. Tunggu tanggal mainna, tinggal tungguan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh neuk nararaekna ieu. Da aing teh pan rakyat. Alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran. Mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus tenang aing can diberena naon. Ke lamun gede sia ge dibere sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha gitu? Pan ieu. Ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim atuh ku zalim deui ka sia. Ieu mah teu barenna ieu mah. Nuwalli ba'da zalimin ba'd. Moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janam mabok lamun eueuh batur anu apa godos. Nu mantep ka dituna teh man aana zaliman sallallahu alaihi. Jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah kadzalimanna dadang ka eta. Jelema ieu partaina zalim, kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna. Kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung ka dinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu ditumpakan ku setan. Hayu tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15-an haju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos itu ieu akibat naon dieu tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman urusan penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan nama tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadi macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja ka ditu ka bupati ih masuk kitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos gitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian numantak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana pada deuk ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula mah tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kiai wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat sigade salah milih emang kumaha kitu ulah salah nu teu mere udah pilih sia mah blon sia mah blon singali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijalna deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh cenah kiai mah eueuh nu rada bae atuh nu rada mah eta nu jenggotan aduh siapa cocok bae tolol wa kadzalika nuwalli ba'da zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumaneana diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat kene bongan urang milih si eta DPR na
bongan urang milisi eta DPR panjana nundek mamawa ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarwa annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jurumnya bisa ngaji alfiah juar pak kudu bisa naik guru tulus sulu kudul cuman naon kita jamu alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag hatena milu ngeungkeuy ka ditu eureunan jadi kiai pagawean kiai teh ya raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngahareup ka sasaha da ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg gae da aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean penting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh boga pagawean sorangan zahirna magahan ngaji batinna keur ka Allah tentrem ngeunaheun tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri ngahareup ka masyarakat ngahareup ka pangajian zahir jeung batin cilaka zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji batinna mah ka Allah hayang meunang ridho Allah ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajin ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lampun no problem ketika anu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah enggak sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat tibatan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya insyaallah ke rakyat mah nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu lumayan ya nama gitarna kolot ieu aya sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zalimina ba'do sarua nyeun persekutuan persengkongkolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hate urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam.